Panggih deui jeung kariweuhan poe Senen, poe anu pakpikpe anu panggemperna sa alam dunya. Asa cikenehnya besti poe Senen kamari teh ayeuna geus amprok deui jeung poe Senen, geus waktuna deui ngagesruk seragam ning ieu teuing kunaonnya saminggu teh asa kot 3 poe kitu, teuing pedah loba cabakeun meureunan sapopoena asa kot nerelek waktu teh. Singkat cerita ngistrikana geus beres kabeh, hayu we ayeuna mah urang turun besti meungpeung rada poe keneh ieu teh urang nyieun heula keur sarapan bebenyit, tah ieu urang ngabariskeun heula bantal kursi, tuluy we ngaberesihan beungeut meja makan, tuluy meja dapur ning ieu kot barala kot sagala aya, tuluy wening tuh urang mapai kana meja kompor, tah ieu bebeunangan wadah kotorna sakieu tring tuh jol arampih we ku sorangan. Lanjut deui ayeuna mah urang nyapukeun panincakan tempo atuh besti kokotorna ge menikot nyenglet ning tuh teu karasa jol gebrai we caang di luar teh. Hayu besti urang nyieun sangu goreng patut heula, nyieun nu kieu we ngarah tereh bari sok saeutik barudak mari sarapan teh ukur we sasenok 2 senok ngahuapna teh. Naha atuh eta menikot loba bunit nyieun teh heueuh nya biasa we keur indungna sesana mah. Ning ieu si bungsu mah talangke budak teh kudu dibereg-bereg we make baju ge nya naon kalah diopi cenah si bunit teh. Ning tuh da digerok-gerok ge teu nyalampeurkeun bebenyit teh tungtung namah diasongkeun we ning ieu. Singkat cerita bebenyit geus ararindit, hayu besti ayeuna mah waktuna urang meresan imah ning ieu urang titilep heula lalamakan dina luhur meja kot nalamru teu pararugu. Lanjut ayeuna mah urang nyapukeun deui panincakan atuh da geuningan kot kacida besti kebul teh usum halodo mah heg cicingna sisi jalan ieu teh di jero imah ge anger we ngeres panincakan teh sing salaleke we meureunan kebul teh kana angin-angin ning ieu da teu anggeus-anggeus sasapu teh tadi matak rek disapukeun we hungkul ieu teh da dikepel ge geuningan kebul deui matak cukup we dikepel masa minggu sakali. Soalna lamun ngepel kabeh saider-ider dimimitian ti isuk-isuk beresna teh parat nepikeun ka duhur besti sedengkeun duhur mah sok istirahat si bunit teh. Jadi we pagawean anu lain sok tara kacabak soalna pagawean teh si bunit mah sok ditargetkeun nepikeun ka duhur beres sok sanajan miminang namah tara beres eta teh. Heueuh apan sok loba selingan teh geuningan besti hararese atuh da geuningan merangan juri goream teh tah bubututana geus pupuihan samemeh turun ka handap. Tah ieu si bunit nilepan heula baju juragan dina kenteng atuh geus beres mah hayu we urang turunkeun besti tuh pan kari ngahijikeun we henteu nalamru. Lanjut we ayeuna mah urang mulasara keur eusi beuteung, tah ieu si bunit boga hayam paeh sapotong tuluy we dicacag ning ieu geus beres dicacagan tuluy we dipurulukan bumbu ieu bumbu andalan ieu mah tuluy we gacet ku leungeun ngarah bumbuna teh nyerep nepikeun ka jero atuh lamun geus bolokot kieu mah langsung we asupkeun heula kana kulkas bari nungguan si hayam paehna dimarinasi. Hayu besti urang ngalacat deui ka dieu urang nuluykeun deui pagawean anu tadi. Singkat cerita ieu bubututana geus meunang ngringkeun tuluy we urang kibringkeun ning ieu hiji-hiji atuh geus beres mah langsung we urang gojojoskeun eta si hayam paehna bari nungguan si hayamna asa. Tah ieu urang bari ngarenos bumbu seblak aya genyer sabeungkeut urang seblakeun ngarenos bumbuna geus beres ning tuh si hayam paeh